Sameureun tukang heureuy. Ayo cenah urang anterkeun nah Sudin cenah teh. Oh, cekit. Tok 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 ke depan teh. Sampurasun. Rampes. Brai dibuka teh dek ka Udin. Alah, aya boga dosa naon cenah ieu nah hatena. Atau ngadek cenah din ieu katitipan alo, pakatitan surat ya alo. Alah, sumuhun, mana euna? Tah, cenah bawa. Oh, sakitu we din. Mangga nuhun Bapak polisi, nuhun. Acong-acongan, ini teh polisi memberi syuri. Brai teh dibuka. Duit nyampak, teu bakal bilang duit atoh. Leres Allah. Yen salira teh maha uningan. Leres salira teh maha waspada, maha beunghar nuhun. Mun dijungkal balik atuh. Oh. Geuning uningan kenapa kabutuh abdi? Barang ditempo dibilang duitnya dengan 60.000 sedangkan pan mentak 100 ngalamun deui barangna teh. Nah, ieu mah uningan teh bet kieu. Suratan deui ku Udin teh kalau atur Allah ya Allah bingkeun ulah me HP duit ka polisi. Geuning mung dugi 60.000 pan abdi teh nyungkeun 100. Kata polisi tina nulungan teh jadi ketempuhan ya Allah jatomok aduh ampun aing mah kabina-bina teh awam dinaker alah eta Pak Alit pikaluy gogohelan atuh da tukang heureuy meureun elah aya deui dongeng nu asih di Pulang Sengit. Apa sering dongeng nu asih di Pulang Sengit? Asih di Pulang Sengit teh Kang di Pulang Moa. Ai di hiji kampung teh aya logakna teh sagede balong gitu. Segede balong anu 100 dumak. Ngan ngelegok ka handap kitu. Model kawah gitu di hiji kampung teh. Hiji mangsa aya nu ngabejaan, aya buaya 3. Cenah dina logak eta teh geuning aya buaya euy. Pabeja-beja tina sajongka jeung sadupa breng jeung lurah-lurahna atuh. Jeung kuwu-kuwuna datang jeung RT RW. Para pemuda ngarariung awewe lalaki. Nempok ke handap gitu Allah punya cenah buaya keur mararoyan nya aya we nu beunghar mawa motor ceuk nu beunghar bawa motor teh hei masyarakat sok cenah saha-saha anu wani luncat kana eta kolam ka para saderek anu ngadiung. Lamun aya nu bisa ngagajleung ka handap nepi ka naik di ka luhur salamet teu dihakan buaya tah ieu motor kuring dibikeun mangkaning mio BPKB mah cenah nyieun we kusorangan. Nah, da eta mah tibulah kidulun eta tempat gojleng koleang. Kejebur. Buaya teh apa ngadengin nu kejebur mah atoh. Marukana hakaneun. Sing tarurubun teh buaya teh kejebur. Tiluan. Wah, eta mah nu ngagajleng kucuprak. Naik ka darat, naik ka luhur. Gur, masyarakat teh keprok. Sabab disebut wanian jeung baka boga motor eta mah mun urang mah atoh dikeprokan ieu mah ngadon culang cileun neangan bedog bari ngomong saha anjing cenah nu nyuntrukeun aing tadi si goreng lain wani aya nu nyuntrukeun beunang sugan teh ka jalan sorangan aduh ampun karunya ye
orang geus kaluhur bageun awena bakal boga motor. Soak meureun nya. Nyuntrungeun teh si Abah Rona. Nu nyuntrungeun si Abah Rona. Dalangan. Eta nu mata kitu teh euy. Hirup di dunya mah nya kudu waspada jeung permana tinggal teh lah. Sumuhun kan. Heh? Eta kewaspadaan Alah. kudu dijaga. Naon teh? Sorak kan ke buaya teh. Moal buaya nu ieu gitu. Buaya mah terakhir dijaga. Ulah kaget mah. Syah. Saha? Aya budak ngora tuh. Udah digedegeur teh jabat ini. Dituturkeun itu. Mau Bapak Bupati. Mah, lah, pada tumaros dieu. Aya naon pot, lah, aya naon. Aya urang kali itu. Aya jejaka. Saha ya? Aya pemuda. Pak, aya pemuda, Pak. Pemuda ti porsi menurut teh. Di porsi mun atawa KNPI. Oh. Oh, kan? Itu sungguh. Oh iya anak ayah. Nah, lu tingali ayam budak ngorah ka dieu. Ay. Sungguh. Saha Pak? Teuing atuh jang. Aya budak ngoranya. Atuh kang kiri di situ. Ya, siti mending ngagombrang, eta beling. Untung terakhir ya. Namanya beling meuli tarik-tarik teuing. Apaan beling naningang kana keyboard. Sampurasun Rampes Satria. Uluh. Ayana. Naon itu aki-aki je? Awas aya nomor kosa we ngejerit. Tingali raraina aja. Kayak gitu. Jika juragan Nabi Manyu teh budak teh sakareretan mah deui. Dola. Tina angkeut. Dina angkeut nama jika dunungan teh budak teh. Nya. Kasep ieu budak teh. Wah, Duh. Sing dari hiji Ulah kaget Satria. Bagea genawa dohon. Lain bangsa naon ulah itu. Moal bangsa Panumangan. Jauh-jauh. Araraneh jelema teh babarengan jeung Cikur. Bapak dewek dianggap Cikur. Tah ieu bawang beureum. Sileing jahe. Aya dunungan uuk. Kaget ku